ngawakan jangkung dur simara dadak bewas jemros nutaya hinggana pasemon lir bang barongan upamingan dika sentak sengor nutaya hinggana lami-lami kunira mangsangan dika narapati nagri raja nagara parang kubarja yu prabu kubarja kusumah nganti Rama Guru bagia sasumpingna salira oge ngahaturkeun rebu nuhun kaki patih geus nyaosan nyaeta pikeun miwarang Rama Guru rawuh ka ieu patempatan pisan salira tiasa ngaluangkeun waktu andina kasibukan anu sakitu lobana bagia sasumpingna Rama Guru sumping kayu nagara Rama Guru nampi rebu nuhun laksa ketika bingahan hidup digingsir ku Narapati diondang ku raja kaula teh menikah kunturan madu karagragan menyan putih malahan mahkutara biasa cicing dina permadani anu saki harurung harerangna biasa nama dina kulbu samak salambar dina kulit manjangan ayeuna gede darajat nu jadi kolot tiasa ngadampa karaton anu saki luar biasana tipayun anu kapihatur nyanggakeun sembah pangabaktos kahunyuk pangagung nagara utawi hidup pisan pangresa Prabu Kubarja Kusuma. Ai saena mah ulah nyembah salira maka kaula salira teh ngeunaan pribadi pangna kaula jadi raja hurung nangtung siang lempang bro di juru bro dipantok ngeliyah di tengah imah di antara yasana teh salira pisan anu sakuduna nyembah maka kaula ka salira Rama Guru ai pribadi mah eta mah beda da aing ngaran-ngaran hirup mah kudu bisa lolondokan ceuk bahasa legegna adaptasi pindah cai pindah tampian di mana bumi ditincek di sana langit dijunjung ngarumasakeun kaula salaku warga nagara luhurna raja handapna Bapak RT anu wajib disembah diajen ku diri kaula tawis kaula teh ngarumasakeun hirup salaku warga nagara ajen inajen mah kedah digedurkeun kasep leres Rama Guru kalayan hapuntena bilih cologog bilih kirang tata titi duduga sareng paryogana mugia salira tiasa ngahapunten anu biasa nama kaula nganjang ka padepokan nanging salira anu piwarang sumping ka ieu patempatan mugia ulah rengating penggali salira sing luntur kolbu jembar manah tiasa ngahapunten kana kalepatan diri kula Rama Guru teu jadi bayana sawios-wios kasih da aing ngaran-ngaran cicing di tengah masyarakat jadi gunung pangauban sagara pananggehan hamba rahayat matang tuna oge loba kasibukan ngawajarkeun anu jadi kolot pantes kitu kuduna anu sakuduna ge kolot anu nganjang ka ieu ngan meureun kadang-kadang kolot mah sok rada kagok margi bisi pajarkeun rek punta penta bisi bajarkeun jajalu kanu jadi anak maklum jadi raja teh geuning datangna teh pan loba anu hayang itu hayang ieu sidik pada ngagembrong
jadi gula kabeh oge bakal loba sireum anu datang timbalan tah dina kasalahan urang pada-pada sabab urang kakurung ku sifat ning makhluk bener wae lain malaikat salah wae lain setan terlepas tina dua papagon eta tinangtu yakin panghaden jelema teh lain jelema anu tara salah hirupna tapi nu daek ngomean kana rupaha kasalahanana dibarengan ku kaweningan galih hartina teh tobros teu aya hijab teu mimiti lisan kudu nepi kana ati ngahampura teh kaset leres komo bari jeung kawijakan kanu jadi kolot mah kitu bakalna kanu jadi anak najan bari jeung ketekatalian ku getih ka diri anjeun tapi da sampean teh anu ngotok ngowo mangsa baheula nyiar pangabisa nalungtik pangarti anu memang sakitu taun lilana asa sarua we saja kanyaah teh nu mata kecap kolot mah yakin bujeng hingga dipenta dalah dina henteu oge geus ngalubarkeun hampura nuhun Rama Guru sami-sami geuning ieu teu kecet-kecet cumarita geuning ih nyanggakeun Rama Guru kaharep maneh patih sawios cekap di dieu wae Gusti Prabu dipayun nampi kana pangbagi kalayan nyanggakeun sembah pangabaktus unyu panjenengan Gusti Prabu nuhun kalayan ieu nu disaur parantos ramu nu diondang parantos datang nu diangkir parantos linggih nyumponan pangelem urang sarea mangga naon rupaha anu bade dipadungdengkeun ku salira Rama Gusti Prabu mangga sejangupikeun bae tageni aya naon ieu teh ini asyara reuas kaula teh kaset Rama Guru iya saperkara kaula ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan salira tiasa nyumponan kana pangulem kaula nya sami-sami saperkawis masono dina mangsa baheula sok bala kecrakan rengse diajar sareng salira karasa kadeudeuh salira karasa tamplok aseupanana kanyaah salira ka kaula ayeuna kaula teh sonon luar biasa ka salira hoyong nguping piwejang salirat kangge diri kaula mangsa ayeuna Rama Guru kelanan piwejang teh piwejang naon pilih aya sasireun sabeunyereun ngeunaan diri kaula salaku raja di negara narpati di negeri margi kaula ngarumasakeun tuna tina pangabisa sepi ku pangarti yakin jauh kana ngajebutkeun alus dina mangsa ngeuyeuk-deuyeuk ulah negara nyuhunkeun deudeuh pangreug-reug ka diri kaula itu manawi Rama bagja kutan teh kitu kasep teh leres Rama Guru ke lamun nguping kana kapalai salira tadi meureun kolot mah asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan kasep margi sabab lamun nitah teh kudu ka ahlina lamun lain nitah ka lain ahli meureun tunggu karuksakanana ayeuna anjeun menta peupeujeuh deudeuh pangreug-reug ka ama sarua jeung ama teh pan nyaho ti mana ngeunaan nagara ngeunaan bangsa sidik unggah poe cicing di pakampungan sidik unggah poe teh cicing di padesaan kurang ngatik ngadidik santriwan santriwati jauh ka bedug anggang kadula
percanten ka salirama percaya ka salirama guru tapi meureun rek babaledogan susuganan menang kana mamarasna geuna eta oge ngan lamun mudag kana kecap umum saur umum kecap balarea kalayan lamun dikutip ngeunaan sababaraha katerangan numutkeun Bapak ulama Bapak Kiai ngeunaan kapamingpinan teh aya hiji dongeng yen ieu dongeng teh baheula cenah sahabat Nabi mangsa dijenengkeun jadi pamimpin disebutna teh musibah nyebutna innalillahi lain alhamdulillah hartina lain atoh tapi di satu kangen nyarita teh kitu teh naon yakin bakal nyorang hese capek susah payah pahit ketir lara jeung balangsa tanggung jawab jadi pemimpin lin luar biasa berat malah disebutna enteng ning bangga ari entengna karigek dina koresi kapamimpinan ari bangga na kudu nyumponan naon rupaha kahayang masyarakat anu sakitu lobana masyarakat anu jutaan kieu sanajan buuk sarua hideungna tapi karep jeung kahayang sok rupa-rupa jeung beda-beda timbalan dalamun mudah kana kahayang yakin muarek beres-beres da kahayang mah dasarna tina nafsu sedengkeun nafsu mata kaduhung badan nu katempuhan awak nu katalangsara jadi pangeran oge muarek mere anu dipika hayang ku maneh tetep anu bakal dibere teh nu dipika butuh ku maraneh kabeh pon kitu oge rahayat mun mudag kana kecap balarea teu pira rahayat mah hayang beuteung seubeuh duit weuteuh imah pageuh nya murah sandang pangan ngeunah nyandang ngeunah nyanding ngan yakin ieu teh bakal pinuh ku cocoba gogoda dina mangsa urang nyumponan naon rupaha kahayang masyarakat ngan sing inget nalika anjeun dina mangsa saran najan bari jeung peurih ti rahayat tarimakeun ulah alergi ku ayana pendapat dabongan anjeun geus janji dina mangsa diungkulan kitab kumaha cenah janjina toh pati jiwa raga nyawa dipalar kasalamatan negara jeung bangsa nalika geus disumpah kieu diri kudu dibaktikeun ka negeri ieu awak kudu diwakafkeun ka negara geus eueuh deui kapentingan pribadi tapi ngaheulahkeun kapentingan umum leres timbalan jadi hartina diri teh kudu babakti ka negeri bener daw ulah nepi ka diri dibabatikeun ka negeri lamun urang nepi karek babati ka negeri usaha ka negara tah didinya tunggu kehancuran negara sabab teu saeutik pamimpin anu labuh kulaku tigubrak ku akhlakna bongan naon bongan bangkong kacai teu dibandingkeun bongan hirup pararohong pasidi loba caritana boh ayeuna komo transparansi dina media itu ieu nyaritakeun loba pamimpin nepi ka lalebet katahanan malah diledek ku masyarakat malah disindiran ku masyarakat naon cenah bedana pilkada jeung pilkabe naon pilkabe mah di mana poho sok jadi ari pilkada mah di mana jadi sok poho poho kana naon poho kana janji poho kana caritaan
pohon dina panginitan anu tadina panginitan demi negara, demi bangsa, demi rahayat geus jadi demi kulawarga, demi golongan, demi partai eueuh jeung nagara. Tungtungna yakin negara bakal hancur, bakal dengdek. Margi kasaimbangan bakal turun sabab pemerintah ayeuna yakin bakal menang antipati rahayat pemerintah di dieu patonggong-tonggong paburincai gawe bareng teh. Leres nu batak yakin anjeun salaku pamimpin boh anjeun oge sarua nyata kudu jadi contoh tuladeun keur salarea. Nu mana nu hade, nu mana nu goreng sebab urang salaku manusia makhluk nu mulia mungguh pangeran. Naon muliana manusia nyata nu kaancikan budi rasa pamilih jeung bisa ngagunakeun dina jalan aturanana kalian bisa ngajauhan tina rupa laranganana. Teu kitu derajatna bakal leuwih handap tibatan sato. Oh kitu bener. Saperti kieu domba dina mangsa puak paok kanu sampe ukur maok oge pila kadar dauna. Tapi manusia dauna diala, tangkana dirabut, beutina dicokot, lamun teh dipagerna dipageran dirungkadkeun, kapangi kudu bogana pasti dipaehan. Jahat pan? Ya. Ya, dau. Darajatna bakal leuwih handap tibatan sato. Dina kadaharan we kadaharan maung disebutna raja leuweung panggalak-galakna sato lintang ti maung galakna maung kahakanana sasamet daging can pernah aya kacaritakeun maung apruk-aprukan kaunggal kampung neangan leunca rek ngaredog aya teu aya atawa mau neangan tahu Sumedang eueuh jadi sasamet daging ya bener timbalan tah bandingkeun jeung kahakanan manusia daging beuki lauk pauk beuki bebetian osok sayur komo buah-buahan beuki ka daun-daun diremus malah ku rakus-rakusna manusia kadang-kadang duit bantuan duit aspal duit pajak, duit bansos, duit kesehatan dihelak-helak we hayo neraka oke. Timbal bener leres tuh kan tanu kitu teh yakin bakal melaksana tikoro bakal jadi sumsum jadi balung jadi bagal pangawasa dibere rezeki anu haram eta ka anak pamajikan seolah-olah diracun kurang najan bari jeung urang hasil tina halal teu dijakatan 2,5% sarua ngaracun komo ieu nu haram bayangkeun tah apikna dina mangsa agama timbalan apan loba kitu kejadian tungtungna antipati rahayatna tingali rahayatna geus antipati ka pamarentahna dititah kerja bakti pating nyelengir dititah gotong royong ti popolotot tapi datang bantuan ti luhur pahayang-hayang jeung parontok-rontok ya naon sababna kulantaran antipati ka pamarentahna kahiji lapangan pekerjaan sempit tungtungna neangan untung tina enteng diantarana ngabangsat ngabegal bedieuna main selot we hayo ya leuheung lamun bebeunangan mah aing ngadepo unggah poe aing ngawedehan teu apan rungkad ya ya timbalan bener tahu nu matak tina main slot main judi ngabalukarkeun loba kriminalisasi naik perceraian naik meningkat kemiskinan ngaronjat tuh ya seperti hana hiji jelema usahana sebulan kali menang gajina eta maksudna mah hayang ngabungakeun duitna ngaliwatan main slot hayang untung tea
ngan ipek main selot kalahkah buntung kalahkah beak balik we ka imana pamajikan manyun da resiko kacoceng rek memaksa ka salaki sieun tungtungna ti kangen salaki unyam inyeum ka Bang Emo nya leres nu matak unggah poe Salasa jeung Rebo teh kitu make jeung ibu-ibu teh ngariung teh lain main sebelah ka dahar sebelah tapi kitu aku berjanji cok panrungkat ka ituna make jeung aya komunitasna itu ieuna nya wah leres Rama Guru nu matak sing apik darupaha kegiatan malah dina hate kotretkeun yen anjeun jadi pamimpin kudu salilana wakafkeun ieu ka nagara sabab naon sing inget kasep urang hiji mangsa bakal mulang ka alam kalanggengan dina mangsa mulang ka alam kalanggengan bakal ditakon dina mangsa ditakon nah urang teh bakal kakatuhu atawa kakenca nah panyiksa atawa pambibita anu bakal narima urang gumantung urang di alam dunya amal-amalan tah nu matak inget ieu kursi kepemimpinan kapangkatan teh sing jadi ladang ibadah ulah jadi istijrod ulah jadi penyungkun pangeran da loba sia jelema anu kitu di antara anak koruptor nepotisme di sejabana ku pangeran teh diijabah beungharna ku pangeran teh diijabah hartana tapi yakin eta satemana jelema teh pangsang-sangsarana di akhirat jaga kade tubah leres Rama Guru nampi kana berupa hapi wajah nyeri hate teh kasinggung teh kasinggung teh sakedik tah lamun geus kasinggung kitu kumaha nya robah mung penghirup keneh lamun ke geus lepas nyawa tina raga geus moal aya panghampura deui sok mumpung ayeuna aya hak pikeun husnul khotimah alus katutungnakeun maut nyere kapuh nuhun Rama Guru dihante-hante oge kaula teh asa diseboran ieu hate kana rupaha piwejang salira nanging kaula teh itu rada ngalamun meueusan jalaran kaula teh kebedol ku rasa kapanasaran kaula sabab sababaraha alasan kaula sajabat di nguping piwejang salira kaula teh aya hal-hal anu langkung pribadi Rama Guru Pandita Sabapani si pribadi kumaha sok dipedar dibejer beas ulah dinding clear genang siloka mangga Raka Prabu Rama Guru nya purwa kaula ngahajak ngakilingi sampean ka dieu teh wirehing kaula uninga ku sampean yen kaula teh hiji raja bubujangan Raja Bubujangan leres Rama Guru jadi kaula teh hoyong bojoan Rama Guru lo karah teh maneh hayang kawin leres Gusti Patih Timbalan lanceuk maneh waduh kitu manawi Bu bagja nu taya papadana istri ti menik wanoja ti mana geulis sugan aya anu kapilih ti desa Turna Manggala sanes nah ti Ciulur sanes nah ti Pangkalan sanes ti Kubang sanes Nyalingkung sanes Nyalindung sanes Sukatali sanes Cikanung ai salira uninga darah dieu heuda maca dihanapi teh tuh paingan aya salahan hiji
jadi kasaha ari kasaha-sahana teh kaula teh asa heureun kuleta kitu maksud kula teh ngan kaula mudah-mudahan salira sing tiasa ngalamarna lamun salira biasa ngalamarna palai naon ku kaula moal burung dikirim apaan saya teh keur ngadamel masjid dikirim batu bata ku kaula jadi kumaha maksudna itu nu mawi kaula teh nyaeta ngangkilingi salira sabab kaula tadi geus nyaritakeun yen kaula teh heureun kuleta nyaeta ieu awewe teh nyaeta hiji awewe anu geus boga salaki rama guru dedengian teh geus boga salaki leres lain randa sanes kekek maksudna kumaha teh margi ieu awewe geus boga salaki ngan kabeneran salaki na teh murid salira keneh batur sapaguron adi sapaguron kaula saha Arjuna Penengahing Pandawa Rama Guru anu dipikahoyong ku kaula teh pamajikanana Dewi Subadra taku kituna da si Arjuna maloba pamajikanana leuwih ti 40 bejana panginten dipentah hiji sok komo salira anu ngalamarna yakin bakal dipasrahkeun ka diri kula Rama Guru wejar menang-menang lara den atinira petenge atinira salendra salin pawarasa salin pawarasa Pandita sawa panisa kedapan boten ngawangsul margane pun peteng penggali margi asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan ku ngadangu kasauran putra muridna kuanya pun nirahangan dika keeta teh nyaeta teh bener anjeun teh kumaha nah anjeun mabok atau kumaha leres Rama Guru diheum-heum di mangsa kapungkur hayang kedal ayeuna sabab kula gering nangtung ngalang-layung barang tega kana dahar penting tega kana sare kadeudeuh ka cinta kaula yakin bakal leuwih gede tibatan salakina Rama Guru coba galih da si Arjuna manu boga Subadra bayangkeun jeung kaula pangih jeung Subadra teh ukur tina bayangan jeung implengan wae rek teu ngarakaca kumaha diri kaula lamun muda kana harta mah kaula teh salaku raja tangtu lubak tibuk harta banda emas aya gunungna berlian aya gunungna kaula sok kadang beak pikir ku si Arjuna pamajikan loba bari pangkat adipati asa mangkarunyakeun ka awewe taku kituna etang-etang ibadah kaula rek ngajait Dewi Subadra tibatan awewe dicandung ku kaula bakal dijadikeun prameswari di negara kula Rama Guru tak tunggu niki Bu eta nyarita
sadar ngomong teh nya sadar kaula nah kumaha gitu ye di mana oge lamun awewe geus daek dicandung ku salakina urusanana jeung deui lain udagan lamun teh anjeun tadi nyaritakeun jadikeun prameswari ku diri anjeun bakal disenangkeun ku diri anjeun naon dasarna harta banda anu lubak libuk ieu ukuran harta banda mah teu jadi jaminan pikeun kebahagiaan hirup teu jadi ukuran malah keur awewena sanajan bari jeung salakina sangsara balalangsa tapi lamun eta awewena ridho di bawah sangsara balangsa ku salakina yakin bakal menangkeun sawarga engke jaga nyangan karunya teh ukuran urang pringali paningali lahir urang nempo jelema di kitu kieu tapi piheung deui manehna mah sugemaeun di kitu teh da hirup mah geuning pasangka-sangka ayeuna lain ama rek ngahalang-halang kana kahayang anjeun kawin ai kawinna mah pek teh teuing ngan lebah boga salakina ama teh teu doa naon margi goreng kasebutna anjeun teh hiji raja para ratu mika yungjun para menak mika serap protnes do budak era dengan mika dedeh kasampean teh ayeuna bakal lagrag ku ayana anjeun nyokot awewe anu boga salaki bayangkeun lebar ulah dikotoran eta harta tahta wibawa teh matak naon neangan gadis anu lengoh rek parawan, rek randa ngan syarat ulah boga salaki atuh kurang dunya urang mancat ka sawarga penta widadari hate ama dipangpalerkeun ge hese tetep hate ngait meuli ngeruhit ati sanubari kaula lintang ti Dewi Subadra anu jadi pamajikan Arjuna tulungan ama tulungan naon ai aing da lain tulunganan teh lamun teh ama ngaguguh kana kahayang anjeun sajajar ama teh salahna ieu teh nulungan ka diri anjeun ulah labuh ulah ku digubrak ku akhlak kanyaah ama najan bari peuheur oge atuh milir ibarat ubar pahit oge telang ameh naon cager teu ngarti ieu kolot teh itu geuning kalaka ngadang tung si kurang ajar namuak karawas sampean mah geus aki-aki kula mah masih kene bujangan kula mah masih kene ngora amat banyak kene leka saha nu daek ka kaula yakin loba percaya kaula tapi tetep ieu hate ka Subadra wae belaan hate kaula itu geuning kalaka beuki tarik ngomongna Aisyahnya mau kena perkara teh kudu nyanggakeun lain nyanggakeun apa terang da teh dihulang ku maneh kudu hurin let kaula teh sajajar jeung sia kitu mah maneh jeung raja teh ibarat supir jeung kenek supir nunutan kenek bagianana lamun maneh cicing wae teu ngayakeun tindakan sajajar sampean teh dosana tah siapa ngaruh dunya ubud dunya anjeun kabomboratan ku dunya nu salah dipindingan raja teh bener karos ku kaula mah da jelema teh dihargaan teh kulobana harta banda orek itu ya pek masih awe kumaha rama guru moal rek jinan muarek doa tapi dah tetap kadinya nafsu tah kade ye
gogodana jelema harta tahta wanita kade tilu faktor eta kurang sarea teu kitu sia cilaka baseuh keneh ama geus carita ieu teh ama teh nyaah ieu teh ama teh bela da teu kitu mah moal ama teh ngantep dari anjeun teh pusing ieu mah diguguat mah moal digugu nuhun henteu maksa kaula teu bisa kaula ngalamar dipaling we eta ngomong teh geus jadi pamadegan maneh teh bener sakali deui sia rek kagugu moal nya moal rek moal rek neutreuk nya diizina moal atau nama kenya heug peh tuturkeun sok tuturkeun kahayangannya ngan samedieu dina mangsa ama balik neuk teu kleueur meula jantung ngagurat jagat leungitkeun pancaki antara murid jeung guru